Dina masalah tasyabuh sakumaha keterangan dina kitab Nihayatul Muhtaj juz kedua halaman 374. Didinya aya ibarat wa qaddabato Ibnu Daqiq Al-Aidi. Syekh Ibnu Daqiq Al-Aidi parantos ngadamel patokan batasan ma yahrumu at-tashabbuhu bihinna fihi, tentang masalah haramna nyarupaan lalaki ka awewe. Batasanana patokanana bi annahu makana makhsuson bihinna, tasabuhna lalaki ka awewe, lalaki make perkara anu kabuktian ieu perkara teh tangtu sok dipake ku awewe dina jenisna, wahai atihi jeung tingkahna, au ghaliban atawa galibna biasana, ieu perkara teh sok dipake bizihinna dina dijadikeun perhiasan para istri. Wa kadza yuqalu fi aksihi, nya kitu deui diucapkeun dina sabalikna, awewe nyarupaan ka lalaki tatkala awewe migawe atawa make perkara anu khusus eta teh sok dipake ku lalaki dina jenis jeung tingkahna atau dina galibna sok dipake hiasan lalaki, tah eta awewe disebatkeun tasyabuh ka lalaki.